Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang sate acana hapunten diri abdi ngaganggu waktosna sakedap. Perkenalkan nami abdi Vina sareng ieu rerencangan abdi namina Axel. Abdi sareng rerencangan di pancenan tugas ka guru bahasa Sunda di piwarang wawancara. Nah, sim abdi sareng rerencangan bade ngajadikeun akang narasumberna teras akang kersa atau henteu lamun diwawancara ku abdi. Silakan aku. Punten Kang Bumi, akang teh kelas sabaraha? Akang teh kelas 11 MIPA 5. Iraha akang ngalaksanakan OSK Geografi. Akang ngalaksanakeun OSK Geografi nu abdi teu hilap sekitaran bulan Februari. Tanggalnya teh abdi kurang hafal. Naon nu motivasi akang keur ikut OSK Geografi? Nah, nu motivasi akang teh nu kahiji akang teh resep pelajaran geografi. Nu kadua akang teh hayang ngacitakeun cita-cita ke insyaallah ke perguruan tinggi nu jurusanna geografi. Acarana akang bisa jadi wakil cuman hiji daya durasi. Akang teh nu kahiji sih nyoba akang ngadaftarkan diri saparantos ieu akang teh ngikut palatihan jeung teman sadaya. Saparantos ieu akang ikut tes BOB. Nah di itu akang teh alhamdulillah dapet peringkat hiji. Jadi akang teh hayang ngikut keur ka OSK. Kumaha cara akang ngabean waktos diajar ke OSK jam diajar pelajaran sakola? Akang teh kan akang pulang di sekolah teh jam 4. Di wenginya teh akang belajar pelajaran di dinas sekolah sekitar 30 menit. Saparang ieu akang belajar tentang materi geografi sekitar 15 sampai 30 menit. OSK Geografi teh materi naon wae? OSK Geografi teh itu nyokotnya geografi teh jadi bisa dikecap campuran pelajaran umum jeung pelajaran nu eksak jeung pelajaran sosial. Contohnya aya pelajaran tentang
ilmu siklus hujan, aya pelajaran tentang babatuan, aya pelajaran tentang perkotaan. Nah, jadi pelajaran geografi teh ngacokotkan pelajaran perkawis alam jeung perkawis sosial. Kumaha perasaan akang waktu kapilih jadi wawakil SMN hiji daya Bekasi. Abdi teh bahagia, abdi teh bahagia, syukur pisan akang bisa ngawakilkeun ieu sekolah, bisa ngabuat ieu sekolah bangga. Kalau akang waktu belajar geografi, Wah, eta teh lumayan. Nu kahiji ya sababnya sih sababnya jam pulangnya apa ya, jam waktu sekolah nu padet. Jeung mungkin ngabagian waktu antara di sekolah di rumah, sabab akang teh juga ada juga kudu ngurus adik nu aya di rumah gitu. Abdi sih ngausahakeun kumaha biar geografi abdi teh bisa tetap fokus belajar geografi, Saha nu ngajar Kang Bumi nepi jadi wawakil OSK geografi. Yang anu ngajar itu aya namanya Tukul Sebaya. Nah, eta teh nu ngajar siswa SMA N1 Daya Bekasi nu kelas 12. naon harapan akang ke depannya? Harapan akang teh semoga mugi-mugi dina divisi geografi teh bisa lolos ke OSN. Sababna sebelumnya itu teu aya nu bisa nembus ka OSP pun belum acan. Rubina sakitu wae wawancara urang. Hatur nuhun karena Kang Bumi sanggeus ngasihan waktu ka urang. Urang mohon maaf jadi aya kalebetan jeung kasalan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.